sahaja lemah nunyin kajembaran dina tanggal 10 terhadap keluargana terhadap dulur-dulurna nu biasa daharna jeung tri poe eta mah meuli daging ka ieu ngangeunahkeun ka keluarga dahar ditingkatkeun di poe eta ilum ditingkatkeun maksudna menghargai jeung menghormati kana poe eta lantaran poe eta sangat bersejarah na ieu wasa'ullah Allah bakal ngajembarkeun ka eta jelema sana tahu sataun eta ujianana lalu asa bae pokona lamun urang yang kajembaran tanggal 10 kaditu lamun boga duit jembar bae jadi bere boga duit bae maksudna deui kitu ih siapa kumaha sih ibabari bae ta ku Allah dibere ya Allah ya Rabb